Geram mana itu jangkal. Majikan kagak kukubuk we. Ngesek dari barang kita mah kieu. Mana tungguan di dia. Mana kari itu mah, mana kari itu. Lieur. Aing cumputan rek majikan teh. Ngomong ngono aya. Usaha eueuh nguku tuyul teu balik. Salaki teu usaha wae. Mana budak sakola, mana imah omeaneun hutang ka unggal warung. Asal lieur aing mah kudu kumaha ieu jalan keluar ade kanu tuyul deui nguku teh kamari ge teu balik. Kakak rugi nu aya duit beak kira kumaha atunya geus ke ya Allah. Kamananya si Aa teh nya ini eueuh lila atuh. Ya di mana? Lain di mana ditanya teh lain belum teh malam. Kita mah kok kita mulangkeun si tuyul dangkal teh. Iya kumaha kan. Tapi da geus disumputan yang ngintil wae da mun dipulangkeun. Ya pasti mau ada dipulangkeun eta kudu ku urang meureun dipulangkeun mana atuh. Tapi tadi teh dari sumputan teh tuluy ka mana? Matakan suatu gerasok usaha ieu abi teh dieu. Paling teh mah rek nean usaha nu halal ah. Ieu kan usaha nu betul dangkal gitu mah. Ya. Cek aing omong cenah cek ada dipulangkeun eta gini deui. Kan tadi teh di ieu. Geus lah ayeuna mah urang ini teh urang enterkeun lah ayo lah kasih abah. Lieur apa kono mah segala bea. Kalau tuh abi nyana heula kantong heula sakedap. Masih potong lila. Heeh kala. Lieur tuh majikan itu. Mana mah lieur. Eta sebenarnya mimi beak majikan mimi carekan hantem. Lila ada pemajikan teh. Ayo lila ke. Ayo lieur. Atuh hanya enam. Tuh hayu orang nangan mimi hayu pisan hayu tuh buru kota teh bisi kabur deui neang atuh sok buru Mimi. Nah, itu parah. Oke, itu Mimi. Oke, kadunungan mana? Mimi. Mani para wae kieu teh. Sampes. Begini ada kayak di tamu yo. Aduh, menang besar. Ya pantesan gue lagi gini sapu patung gini. Kaleng atuh di Mimi. Apa? Bah. Sampurasun. So kade kajero. Ayo lah. So dia. Mas sehat. Kieu we. Tadi beli bagi tuang nyeret. Nyeret. Baginya tadi bawa tah kumaha hasil. Diuk kelas diuk. Alhamdulillah, Bah. Heeh. Nak kumaha? Teu meunang pisan teu Ai nyosu minang bebenangan teu. Oh, atuh ari kitu mah da ka Abah mah aya nu datang pan ngabeja. Anjeun masalah atuh. Anjeun masalah mimiti gar diberes. Salah mimiti naon dipangmaiskeun tumis caca, tumis setum, bangket. Diberenya tuna ge susu urang kok geus belah sabelah itu mah. Barang mimiti masalah diberes susuna. Atuh kudu ku susuna susu bangkong. Kuduna ku susu entong. Oh, terus dimang susu entong tadina. Tadina marek dibere susu salaki yang ngeueuhan ti susuna da Meme Tuh, kuak deh, Bah. Kuak ya mah itu bae. Ayeuna pamajikan Jopina ka di teh kuak wae. Ari ayeuna kumaha ayeuna tujuanana anjeun? Teh dibalikeun deui we, Mbak. Dah sambut. Teu sambut. Kan bae ari dibaikeun mah. Atuh ribu urang pake gedemol ini susuan bae mah. Hasilkeun duit teu susu bean.
Nah jeung teu ngahasilkeun Kan boro-boro. Anu sidik mah usaha urang we geuningan. paingan atuh da sok salah atau salah mimiti. Anak kuduna 15 perak, mere 10 perak nya. Apan cek abah bae cenah sawareh heula. Heeh, da teu bayar deui panjenengan. Mana tuh kan mi Nya jeung nganyuk jeung naon atuh teh pantes atuh. Mun geus hasil langsung di cash dibayar nah gitu. Kan bae aya dipulangkeun deui maka dieu. Oh dibalikeun deui abah da moal lila. Ieu teh da kumahana itu. Nah, ya di dia ge moal lila agarnya aya nu datang. Terserah di mah rek diduruk rek dipais rek di kumaha oge Pek ku ayeuna mah bade baik baik keun di cenah cicing ge di dieu diurus deui ku abah. Pokoknya mah gitu apanya deh, kenapa rek? Balik we. Sok we, sok. Meureun ari hutang kumaha? Aku mah engke we hutang mah hasil yang ayo abis itu. Atuh da. Ini lihat. Biar jeung naon atuh da ieu. Nya teh rek kieu wae kitu hirup teh. Hanya kudu kumaha atuh yang Ai keur bobogohan mah kos nu nya ninganan ieu. Lain ku masalah kok gitu. Nah, kalem tenang berenang kan barang jeung milikna. Atuh udah capek kieu wae. Aing itu kan capek mah sareng capek ngan kalem tenang. Sugana we panggil urang teh atuh mun sakedeung dipanggil jeung kebahagiaan. Cici Namun ka kitu pisan ning. Aku mah teh. Cici Cabak-cabak. Lain aduh aing ngoni. Ayo atuh da nama anak. Ulahan lebak leungeun wae ge atuh Pikiran langkeunnya jongjon aya nama ulah kitu deui lah urang tuh nama. Mau atuh di nama asli ngarerewas atuh Itu yang nih ulahan. Aduh bahasa nih. Anggeus jeung si Mang Asep teh Ini dikeun ka ditu. Agerek nangan gawe atau kalau sukan babaturan. Atuh da sukan gerek nangan gawe atuh rek. Duh aing euy. Aing asa ngadenge suatu res. Aduh. Suatu res. Dangka kakak tita tadi di ampun kitu teh. Alhamdulillah atuh sok aja kajero. Aya ieu tuh aya lah sok kajero. Atuh kadeu. Sok. Cari cek. Ari maneh meh atuh nyaho aya gerbang ini kudu ka ditu ikoh ini kudu kurung ngeuring. Heueuh poho aing. Apa berat ikoh teh berat kuno ieu. Kunaon eta? Aduh anjir euy. Eta ciga anu keur susah kunaon. Teh cek maksudnya urang teh ieu teh pamajikan ngomel wae urang teh karek anyar kawin gitu. Terus Aduh pokoknya mah sedih aduh mau kudu cerita kana geus tuturkeun anu urang teh. Aya teh Malah teh saha teh? Mang Asep. Nya teh Mang Asep teh bisa dipakumaha kurang teh. Yo yang sukses. Mana sukses terbang di ditu jadi pengusaha. Dituturkeun urang. Ieu di ditu. Biasa da nyahueun salaki di dinya mah. Dituturkeun naon? Cicing mal apa pamajikan mah pokona mah. Anjir. Tingali ieu. Anjir, ieu emas ieu. Itu disagap bisa atuh. Tuh tingali anjir. HP aing Eta HP bener aya nama Yan mane euy aing. Urang mah alhamdulillah Aing teh sia-sia nganter maneh teh waktu harita Yan. Anjir. Mani lo. Disagap si leungit. Cicing. Anjir duit. Coba kitu yang euy. Urang mah. Bae lagi karunya bisi teu boga nyangkonya beres salam banyak ieu atuh bisi. Anu mana? Ieu teh ieu. Atuh da moal mah sapotongan jadi mah. Alah. Naon teh? Da urang nyusuan. Alah Yan aing maneh nawat kopet-kopet teuing. Eta. Alah anjir mah aing. Atuh ieu jang meuli. Alah nawat 1000 perak kasih Yan asa. Alah namun 1000 perak kasih Yan mun Dengekeun. Apan maneh rek ka ditu? Pan teu boga duit. Jang modal ka ditu. Pan kudu makan duit. Kiraku 1000 perak. Apan itu jang maya ka ditu kasih abang lain hayang. Heuh lain urang hayang dianteur Yan. Ayeuna mah pan waktu harita maneh dianteur ku urang. Ayeuna mah urang sok atuh ayo lah atuh. Dianteur ayeuna. Ayeuna mah teh mulo bade isukeun da. Ieu pamajikan geus urang. Pamajikan daekeun teu. Sah cicing ieu pamajikan urang. Siap atar gitu mah. Gede Aduh kuduna. atar ayo. Gemoy. Nya. Ayo. Kamana dibawa ka kieu asieun. Cicing moal. Aduh aing ngomong aduh. Lu jadi buah-buahan. Atuh Moal ayo susah mau.
Demi kemenangan, demi kemenangan, demi keberhasilan kita. Mesin. Wah, sih anjir. Hebat dah. Jika acan yang geuman kieu nya. Emang dah. Wah, kagok. Ah, tuh. Ayo kagok. Atuh asin. Wah, jangan wah, ayo kagok. Geus kapalan yang aduh. Mau kemana gitu? Mau atuh asin. Wah, ya mau masuk. Ayo tuh yuk. Sok. Ambung masuk ayo. Ayo. Tempat anyar kieu baru aing siapa euy. Iya teh tempat naon atuh ambung ah. Hai balik. Ah, yang mau kagok. Kagok demi masa depan anak kita. Hei. Sampurasun. Manawi abah cakokna ya. Abos kadio juga anak mah aya tamu. Iya. Bakal silain jangan mata silain sampai sok cuy ya gimana anjeun sok silaturahmi heula atuh aya perlu mah Jadi kieu banyak anu abdi teh kapungkur keninganan anu sareng Mang Asep sareng Kang Goyang nya ai kapungkur mah abdi teh keninganan teh Canarabi ieu mah abdi teh kantos Sarabi Ayo pun bojo ieu gitu tah pokona mah abdi teh nyata ieu geus kakarer ka kitu pokona mah geus biak pasir geus biak gunung segala di sorang bah geuning nasib biasa kieu-kieu teuing bah urang mah hayang nurutan Mang Asep jeung si Boyan bah urang mah kudu nurutan anu sarukses atuh Iya tuh. cicing kudu nurutan anu sarukses kumaha nah ada naon ieu kana naon namanya teh teh pokona mah bah urang mah hayang nurutan si Boyan we hayang nyita hayang kana tuyul bah Itu. ih keun bae teh urang duit teh beungar cicing ari hayang mah cara baratur sarukses nu ngurus ka dieu daratang pokona mah lah urang mah hayang ieu lah hayang kebarangun imah lah kitu urang mah hayang si Boyan jeung Mang Asep pan ayeuna manehna geus bareungar gitu malahan mah bieu ge bah mas nawat teh kali kitu-kitu ame gaya 10 bah ngan sepeda kieu dina syarat kieu teh syarat teh kahiji naik kadua anak kudu kontan ayeuna mah jadi teh siapa masalah eta mah euy boga keneh euy ladang pambola pambere Pak tang kaceng ih dibelikeun kana tuyul cicing duit ladang kado mana naon sok ari kitu mah tah ieu aya tuh tah geus ieu can katingali meureun kumaneh mah ayeuna mah can banget itu masalah persyaratanana nyeta sabaraha bah persyaratan ari teh heula warga ayeuna we harga tuyul ayeuna 15 perak ke ai teh heula mah tah ayeuna mah jadi 25 tah ayeuna mah naikna teh wah teh gitu nih ari si lain hayang beungar we atuh warna ge cakep aduh ari hayang beungar si lain ieu mah kieu we Pak ieu mah meureun nanti urang mah heuda geuning aya kengaran icala galeus mah meureunna sok aya jeung paribasana sok nego gitu banyak euy nego we nawar balah nawar malas ya malas da lain ngajual sayuran malas balah lamun ngajual sayuran mah bisa ditawar ari ieu mah daek kitu ka Dianyuk heula atuh sawareh. nyeta lamun dianyuk ieu aing euy moal bener lamun dianyuk teh geus we kieu lah keun bayang ieu urang-urang keun da bakal kagantian duit mah aya 20 cuma 20 ya moal bisa mundur moal ya dibiarkeun mana mah 25 urang kerongkos eta teh geus 25 teh aduh aing kerongkos Pak kerongkos gede atuh tapi ieu yakin ieu tuyul halus ieu alus atuh tuyul mah Kade wadul geus oke kade ieu eta si Asep jepret eta teh ka aduh beunghar teh kunaon atuh nyir aing euy ieu duit euy tapi keun bae lah syaratna heula we demi masa depan lah aing hayang siga batur aing keun bae lah cicing sia mun bah ya duitna bah tanya ku abi meureunnan di kesan tah tanya ya di kesan ya ku abi tah di kesan ya bah tah duitna tah di kesan urang hitung heula oh hitung heula bah
di kesan ku abi teh dianyuk teh 1000 ge abi mah keun bae kumaha engke we lah. Bener. Wah, yang Nah, ya terasa kurang euy. Kura. tuh atuh nawar lah kurang saeutik mah kurang 5000 meureun bae lah. Ah, iya mah. Para balik Teh kabeh tadi dicoceng kurang pakai meuli sopel dong. Ah, iya mah. Eta teh kabeh teh si Gitu. duit teh 20 4 juta 885.000. Oh, baik atuh kan baik. Kurang 5.000 bah wing nawar atuh nya. Baca tok. Baik. Sok mana tuyulna wing lah. Cing kala urang tahu heula da atuh kudu di goroan heula supaya Wing geus teu kuat bah wing ieu teh. Geus teu kuat wing yang beungar lah. ngaca da atuh sia teh repeh atuh pan aing teh keur ngijabkeun ieu teh. Ieu teh aing teh geger nyaman teuing geger nyaman tamu, ieu teh aing teh keur ngijabkeun gitu. Sok atuh bah sok. Tah kadenge sorana kesulaing. Enak. Kadenge kan Lain asa ngadenge deui. Suara beunceuk euy. Bah, dia aya beunceuk wah. apaan anu ada teh balik kesulaing teh. Tah ngan wayahna kudu daek Suara belut bah. ngurus sanggup ngurusna. Ai sanggup mah. Ngan anu barang mimiti mah kudu dibere lanak. Tah kahiji kudu ulanak. Tah kaduana maneh teh kudu neangan buah naon lah kelah buah naga di jerona kudu make bangkong kororok. Ya, Di jerona lagi water sekieuring bah. pan selain hayang beunghar. Cing atuh pemari atuh pais belut atuh kerecek limis naon bah. Wah bisa anu kitu mah teu asup kana syarat. Syarat mah buah naga di jerona bangkong kororok. Tah Dek neangan ka mana atuh da eueuh. Kalayang kumaha kieu layang urang apa nama tah kakarek bakal lamun geus sanggup bakal ketingali ya lupa lah kumaha bangkong kodok lah keung soba duci ini tahu keren sama antara belut aing Aduh, aing teh kudu sasangor wae ya teh. nawat goreng patut kieu geuninganan euy tujuh euy itu moal naon cicing yang keun bae Tah pidu nu nganeun cilaing heueuh. iya tuh urang mah Iya. cik atuh request bawa kasep bawa Ieu teh kasepna. maknya wa cigah kitu kan orang sieun ieu Ieu teh sasumur mah pangkasepna, ieu teh sasumur ieu teh. Langsung ada ditutupan banget nak gampang ku plastik cicing Sieun cicing geus kagok cicing Cing buru-buru tong lila-lila di dieu bawa teu bakal aya di tamu ieu teh kajeun teh da pinuh wae. iya di bawahnya Sok bawa langsung. sok ayo mana kudu ngaku Sieun atuh sok siapa sok asik aduh oke daripada nyusuk pemajikan aing cicing Aing kata bunga ieu duit menang di aing tuyul da aing oge kalakah ngajengkelkeun. Bagja pisan ya aing hirup. Bener-bener jadi kudu jadi dukun aing. Odingan duit menang tuh aduh. Ya duit aing kakarek ningalina oge teh ka kieu ya duit aing saumur ngagogotong si Ogin aing kakarek menang duit loba kieu bener-bener ya mah itu di aing oge kakah naon ngaheurinkeun tamu da disikan teu kaala gawe na aing ayeuna mah
Ada istirahat heula ya duit geus meunang. Istirahat heula da duit mah aing geus meunang ya. Bari jeung gede mahi jigana aing. Keur hirup aing mah ya paduli da boro-boro beunghar sia paling-paling malik sangsara. Moal ayu asiana kumaha teh. Moal ku aing dicentang macam-macam ka kamu wah. Iya sepatu ya. Mungeun euy mah. Tuyul naon nek di sepatuan make jeung mumul deui. Sia mah ayo atuh Heungke. Ayu meme. Mimi ayu sok naik ke sia. Geus waktu geus gawe. Ih. Ayo di kano. Iya, saya gawe heula ayeuna teh. Heula ayeuna, kamera. Cicing kinjang mah. Tuh. Di ditu aya jalma beunghar ngora-ngora heuh beunghar pokona mah yakeun duitna ku maneh. Heungke ku aing geus gawe dibere Mimi geus gawe. Orang tong lah heuh, duit ayo cicing. Tuh pokona mah pokona mah ku maneh dengekeun ku maneh ku ceuli dengekeun. Cokot nu bareureumbna hungkul anu recehna mah ulah heuh. Dalin ke salawat pokona mah nu bareureumbna hungkul cokot heuh. Oke, siap sok ku cokot lah. Iya teh sabaraha asalna da can kacoceng pisan ieu mah. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 1 juta. Ayolah kemarin 2 juta mah ya. Lebih. Ayang meser naon ke anjing bede meser naon? Gampang berbalanya. Belanja orang ka ditu ya. Bersa kalian orang kulineran. Setelah sisa nih ya. Nya. Simpen dewe di dewa tuh. Iya. Itu atau mau di ituan? Kan baik juga namahan. Bener. Jadi kemana ini ke balanya? Mending kemana? Kemana tuh? Kemana? Orang kamole tuh? Nah yuk. Orang siapkan ya cisna. Siapkan ya tuh. Kumaha tuh udah kudu balanja mah cigano beban dek dibalanjakeun teh acis teh. Teu bae yakin siapkan. Kudu gitu, kudu bro-broan ka ieu teh. Kayak orang anjing ngaladai kamu. Nya teh da acis mah bisa di teangan. Tiris ya, kan anjing orang balanya. Ayo. Kan bobo. Sana. Ya. Yang bobo enak. Bah kan wadurukeun ieu teh. Aduh kain ngarona teh jeung ieu can kalaluar kabeh ini kumaha jelema Kerek eta mah hujan man bieu. Atuh ieu teh kumaha acis mah jadi sama. Kemana atuh? Yang isuk belanja panas jadi kurang. Meureun di Cikuan sabare. Kagak dibukakeun ningan aja samit. Nu 50-an 2.000 nang berkurang. Atuh iya kumaha mumpung berkurang kieu. Murah meureun. Manya murah kan ada ge diseletingkeun pas dek diabuskeun. Tidak mahi sakitu balanya ge. Tuh da embung sakieu mah tuh. Jangan di mah. Di mana kan tadi oge di luar cicing teh pas ngitu teh. Berarti atuh barek kulina kareup Oh iya kumaha. Urang nean kurangna. Urang nean lah, geus kareup lah. Cuma itu balanja teh kumaha. Kares heula urang teh geus tuh dalikeun belah tongok mah kurang gitu atuh tuh. belah ditu mah. Tuh durukan aya di urang mah eueuh durukeun acan. Oh teh boga suruh suruh nyaheuk kira-kira da kantor pos di bawah. Ari kuduna mah aya durukeun di dieu teh
Jadi mah hese orang teh Di mah rong sing ngaleungit duit. Ah, ulin ka kumaha nya. Di dia mau buat karena raya. Biasa bagian pikir bagian corona. Gimana teh, Bah? Dia si Keneng hitungan duit yang majikan leungit duit teh kira, Bah. Wah, Si Keneng gitu. geraku. paling ge pohon neun mana pohon Teuing enggak dangkal. Bawa meureun boga duit nangan sakitu. Bah. Ingat teuing. Dengan mah pohon neun tuh urang mah dari awewe mah nya sok di mana we limperan ongko. Teuing disimpen meureun, Bah. Jika nama hayang ditamahan paling oge meureun. Hayang ditamahan bisa jadi pangakalan tuh awewe. Tadi mama lihat. Aya nama daftar itu atuh kabeh. itu boga suhu we Kata. Paruruntan Mangga. Maruli ti mantan. api tidak lupa Nya sok atuh. teuing itu apa Leungeunna teh kitu. lain warga urang meureun namu meureun ka tetangga we nya Bang Ting tamu tinggal liwat. Wae gitu. Pernah kita tahu aku mah ya teh. Tapi eta leungeunna ngarasa aneh urang mah. Nah jeung dikatukangkeun. ini sih anu akod nya Heuh. Dikatukangkeun. Meureun manehna nu ngawuyuk kan tuyul, Bah. Teuing atuh urang mana di eta? Teuing. Da teu wae ya. urang ka Orang tempah. Orang ini jauh inti ayo. banyak orang tuturkeun nya Ayo atuh. tuturkeun ya Ya. Ayo. Ayo bisi. Nges capek aing aduh yang pulang berkelana teh. Mudah-mudahan cing hasil tuh nya. Sugan atuh Itu si itu tuh. bari Dilani ku aing si Ginanyar tuh yula tuh. bari cigah kitu. Bah sugan we alus gawena atuh nya. Geuning datang euy. Kumaha ya? Anjir cing. Naon eta? Yey. Naon teh? Asli. Itu yula teh. Mah. Anu menang 50.000. Eta 50. Aku mah ya. Aduh mimi ya. Mah susuana bener. Berakungan ku menang sakieu aing mah eta jang. Si susuana tuh. Mung atuh eueuhan. Nama ke jang eueuhan. Ye. Sa mimi mana mah. Yang menang sakieu kumaha sia ye. 50.000 anjir. Mai kana naon? Tuh juga terangka mimi Nah, itu aya aku layangan. aing tak ayang Da anu tadi lieur tuh mimi mana anjing lieur iya mah yang aing mah bener aing mah persiboyan aing mah jika nama dibobodo aing Iya insyaallah teu keun maya lah aing aduh aing duit 25 juta aduh aing ladang kado aing hancur ieu mah aduh bari cigah kitu. juru mantau gitu itu juru gitu patuting lieur anjir ieu mah duit 25 juta lapur aing Susuhan atuh kitu cigah kitu deh. nama geus we aya nama mah keun bae meureun geus manggeus meureunna urang duit 25 juta mah keun bae lah urang meureunna cing kagantian dileuwih teh kitu ngan intina mah meureunna pokona mah ulah hayang lah ngurus kitu patut ulah hayang malah balik pokona mah ti ata tibatan beunghar pokona mah Kagak jadi beak. kalah jadi runghar besti ripuh besti ampun